Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun wasta abdi Sakila Amelia abdi ti kelas 8A. Tina waktos ieu abdi bade ngadamel tugas praktek bahasa Sunda. Ti seueurna pilihan abdi milih warta. Naon sih warta teh? Warta nyaeta laporan bebeja atawa katerangan ngeunaan hiji kajadian atawa peristiwa aktual anyaran kejadian anu penting dipikanyaho ku balarea ditepikeun ngaliwatan media cetak elektronik atawa iklan. Ciri-ciri warta nyaeta aya 2, nu kahiji aktual, nu kadua faktual. Aktual nyaeta kejadian anu kakarak lumangsung. Faktual nyaeta dumasar kana fakta kejadian sanyana. Pentingna nyaeta manfaat pikeun balarea. Ayeuna mah hayu urang sami-sami ngaragebkeun tentang warta. Nu abdi bade dibacakeun. Judulna nyaeta tentang banjir. Sankulit tina Caah Badag sababaraha waktu ka Tukang, Kecamatan Masabah, Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Ketepadai banjir Salasa bulan 4 tanggal 8 2020. Peting. Caah susulan lumangsung kusabab hujan gede ngaguyur wilayah hulu Kecamatan Masabah di Salasa Berang. Anu matak walungan Masabah naik tindeleukeun pemukiman warga di kaluhuran Bone Tua. Bone Tua jeung Desa Baloli ku katinggian caah anu beda-beda antara 50 nepi ka 80 cm. Kepala Pelaksanaan BPBD Luwu Utara Muslim Mustar nyaritakeun selain pemukiman warga, caah oge ngarendem jalan Trans Sulawesi Masabah. Anu matak kendaraan teu bisa ngalewat. Muslim nyarita di sejumlah titik pemukiman warga ditelem nepi ka 1 meter. Anu matak warga ngungsi ka tempat nu leuwih aman. Caah anu lumangsung ayeuna mangrupakeun caah susulan saenggeus saacan 3 minggun. Kapungkur aya caah saluhur 2 meter anu mawa material sarupa kesik campur kayu. Sejumlah relawan anu masih aya di lokasi pengungsian sapartos PMI, ACT, jeung anu lainna ayeuna ngalakukeun evakuasi warga jeung BPBD Luwu Utara. Pantauan di lokasi caah nu mulai naek ti Salasa bulan 4 tanggal 8 2020 magrib matak warga leuwas langsung pada lumpat ngajauhan ti sekitar walungan. Sangkar ngahindar perkara nu teu dipikah hayang. Sakitu nu tiasa ku abdi dicaritakeun. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun wasta abdi Kaisya Ramadhani. Abdi ti kelas 9C. Dina dinten ieu abdi bade ngadamel tugas video praktek bahasa Sunda. Ti seueurna pilihan abdi milih Biantara. Naon sih Biantara teh? Biantara teh mangrupikeun carita atau kedalan di payunan jalmi seueur anu disusun secara rapi tur marenah. Tina bahasa Indonesia mah Biantara teh sok disebut pidato. Ayeuna mah hayu urang regepkeun nu bade ku abdi dicaritakeun. Judulna nyaeta tentang kebersihan. Langkung ti payun hayu urang manjatkeun puji sareng syukur ka Zat Nu Maha Agung, ku Rahman sareng Rahimna. Urang sadayana tiasa rieu mempolong di ieu patempatan dina raraga acara kumpul warga RT 1. Salawat mimah salam mugi salamina dilimpah curahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabaut tabi'in, mugi ka urang sadayana mudah-mudahan kenging syafaatul uzma jaga di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, kesehatan mangrupi salah sawios nikmat Gusti nu kalintang awisna kumargi sakitu. Payus pisan upami urang tiasa ngajagina kumaha carana ngajagi sareng nyukuran nikmat sehat.
Salah sawiosna nyaeta ku jalan ngajagi kebersihan awak urang, kebersihan lingkungan. Awak sareng lingkungan anu bersih moal gampil kakeunaan ku panyawat. Jagi kebersihan lingkungan gampil pisan disebatkeunana sareng gampil dilakonan kantun urang kersana. Carana nyaeta ulah micen runtah di mana wae, rajin kokore di buruan sareng getol sasapu. Upami sadayana wargi payub dina ngajaga kebersihan lingkungan, rajin kokore di buruan sareng getol sasapu. Upami sadayana warga payub dina ngajaga kebersihan lingkungan urang, tan wande lemur urang bakal bersih matak pikabetaheun sareng tebih tina panyawat. Margi kitu hayu urang sasarengan ngajagi kebersihan bumi katut buruanna sewang-sewangan. Oge sasarengan gotong royong bersihan sarana umum sapatos jalan, pancuran sareng solokan. Tirin nu kusim kuring dipika hormat. Kitu anu tiasa kadugikeun hapunten boh bilih aya kalimah anu matak tugeunah. Mudah-mudahan urang salawesna kalebet ka jalma nu tiasa ngajaga kebersihan. Margi saur katerangan oge kebersihan teh sebagian tina iman. Sakitu anu tiasa diceritakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nama abdi Ibrahim Marpanka bade nyaritakeun dongeng tentang si kabayan jeung sumur kahirupan. Jaman baheula aya hiji lembur anu subur, aya hiji lalaki ngaranna Kabayan. Kabayan teh kaceluk bodo leungeun. Da tara mikir panjang tapi hatena mah hade pisan. Resep mulung ka batur, hiji poe usum halodo datang. Sawah garing, walungan oge geus deet, urang lembur geus balak etrak neangan cai nini si Kabayan nitah, yan coba maneh neangan cai ka leuweung, sugan aya cinyusu nu can garing. Kabayan mangut bari nyakelkeun timba jeung tambang, leumpangna nenteng bari ngahuleng, telila mangi sumur di tengah leuweung awi lemburna jero poek teu katingali dasarna. Kabayan nyoba ngorowok aya nu boga sumur ngan sora-sorangan anu malik, tuluy manehna ngagulungkeun tambang bari naregepkeun pelung timbana ngeunakeun cai. Gancang Kabayan narik tapi timbana karasa berat kacida. Pas nepi ka luhur aya cai teh horeng teh aya lauk emas ngumpayan tina tamba. Lauk teh ujung-ujung nyarita Kabayan hatur nuhun geus ngalaan kuring teh lauk penjaga sumur kahirupan. Saur naon maneh pamundut maneh ku kuring diturutan tapi inget ngahiji. Kabayan garo-garo sirah lamun maneh menta beas keur sorangan, lamun maneh menta emas moal bisa didahar. Tungtungna manehna ngomong aing mah menta ieu sumur caina teu beak-beak, sangka urang lembur teh teu halodo deui. Lauk emas seuri pamundut maneh hade kahadayan keur loba jelema leuwih mulia tibaten keur solangan. Saenggeus ngomong kitu lauk teh ngajeletok sumur ngabudak cai serang ngacelak nepi ka leuweung jadi baseuh. Kabayan gancang mulih bari lumpat nepi ka sumur, manehna gorok geus aya cai. Urang lembur pada muruntuy ka leuweung. Bener sumurna tadi garing, ayeuna pinuh ku cai. Herang terus tiis ti harita lembur Kabayan teu kungsi halodo deui ngan Kabayan mah tetep we bodo leungeun dipenta jadi kepala lemur ku wargi. Jawabna, alah capek mikiran batur, mending urang ngala lauk deui dina sumur. Saha nyaho aya lauk nu bisa nyarita deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nama abdi Ahmad Ripal di kelas 9C. Dinten ayeuna abdi bade ngadamel video kanggo tugas praktek bahasa Sunda. Dinten ayeuna abdi bade ngadamel carita si kancil jeung buaya. Caritana masih. Jadi kieu dina hiji poe aya si kancil sato nu dianggap pinter eta teh keur lumpang di sisi weuleungan.
Manehna keur neangan walungan kusabab cuaca poe ayeuna teh panas kacidaan. Si Kancil neangan cai keur nginum kusabab ngarasa haus. Teu lila kapangan di sisi walungan teh manehna nempo aya walungan anu caina rada kiruh. Si Kancil nyamperkeun serta nginum cai eta. Saenggeus si Kancil aya nu nyurak di jero beuteungna. Kruk, wah rupanya si Kancil ayeuna tos mulai keraparan. Si Kancil ngabayangkeun nikmatna lamun aya kadaharan kabukina nyaeta bonteng. Eta aya panteus walungan, kumaha cara nyebrangna ku kuring teh, ceuk si Kancil bari mikiran sakedeung. Teu lila kungsi lila si Kancil boga ide bari ajol-ajolan si Kancil kegirangan terus ngajorowok, hei buaya hayu keluar kuring boga kadarahan jeung maraneh, ceuk si Kancil. Buaya-buaya anu kabeneran loba cicing walungan eta teh. Sakali deui si Kancil ngagorowan, buaya buru keluar hoyong daging seger tuh. Telami seterusna aya hiji buaya keur dina jero cai. Buar sanu ngajorowok, gandeng beurang-beurang kieu adung sore kuring bae. Buar pamimpin buaya datang, Kancil cicing maneh, lamun teu cicing ku urang didaang maneh, ceuk buaya kadua anu kaberangan. Wah alus manehna keur lapar euy, mana buaya nu lainna, tambal si Kancil. Saterusna lamun maneh ngaduaan sesana kabakal moal beak, jadi buru keluar kabeh, cuk si Kancil ngajorowok deui. Sakitu caritana ti Ahmad Ripal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nami abdi Muhammad Dede Arfan, abdi ti kelas 9A. Abdi bade ngadamel video tugas ujian praktek bahasa Sunda. Abdi bade nyarioskeun dongeng tentang lutung kasarung. Baheula di hiji karajaan ngaranna Pasir Batang, aya hiji raja nu bijaksana tur adil. Anjeunna gaduh 7 putri nu masing-masing bagerupa. Putri nu bungsu namina Purbasari, sedangkeun nu cikalna Purbararang. Sanaos Purbasari bungsu hatena paling hade, lemah lembut jeung solehah. Kukituna raja teh geus janji yen tahta bakal dipaparinkeun ka Purbasari. Purbararang ngadenge hal eta jadi sirik, hatena pinuh ku dengki hayang pisan jadi ratu. Tuluy manehna ngadu dombakeun ka Ramana. Rama, Purbasari teh boga penyakit budug, upami diteraskeun janten ratu kerajaan urang bakal isin, cenah bari bohong. Raja nu geus kolot gampang kapangaruhan, tanpa mariksa heula anjeunna ngabendu ka Purbasari. Purbasari nu teu boga dosa tuluy dibuang ka leuweung jauh ti karaton. Anjeunna ngan dibarengan ku hiji emban satia di leuweung nu peurih. Purbasari hirup dina gubuk leutik, tapi manehna tetap sabar jeung tawakal. Hiji poe datang hiji lutung nu buluna kasar pisan. Sato eta teh nyamperkeun jeung siga nu hayang jadi sobat. Lutung teh ngaranna lutung kasarung. Saenyana lutung kasarung lain lutung biasa. Anjeunna teh titisan dewa ti kayangan, namina Guru Minda. Anjeunna dikutuk ku Sunan Ambu jadi lutung sebab ngalanggar hiji aturan kayangan. Pikeun nebus kasalahanna, manehna kudu turun ka bumi jeung nulungan jalma nu bager hatena. Ti saprak eta, lutung kasarung sok ngajaga Purbasari, mere buah-buahan, ngalilipur nalika sedih jeung ngajaga ti sato galak. Telila Purbararang ngadangu yen Purbasari masih hirup di leuweung kalawan Bagja. Sirikna tambah jadi, tuluy manehna nyieun akal pikeun ngelehkeun Purbasari ku cara ngadukeun kagelisan. Anjeunna ngutus emban ka leuweung mawa rupa-rupa pancen. Pancen kahiji saha nu rambutna leuwih panjang, manehna nu leuwih gelis. Purbararang geus ngurus rambutna ku minyak nu paling mahal, tapi lutung kasarung mere Purbasari rambut panjang ti kayangan. Pas diukur, rambut Purbasari ngageol nepi ka taneuh, jauh leuwih panjang ti Purbararang. Purbararang eleh. Pancen kadua saha nu boga tunangan leuwih kasep, manehna nu meunang.
Purbararang mawa putra ti karajaan tetangga nu kasep, sedangkan Purbasari cerik sebab manehna teu boga tunangan ngan boga lutung. Ngadangu eta lutung kasarung menta dihijikeun ka talaga telila kaluar ti cai hiji pangeran kasep nu cahayana manteng nyaeta Guruminda nu geus leupas ti kutukan. Purbasari boga tunangan nu leuwih kasep, Purbararang eleh deui. Pancen katilu ngadu kasep tunangan dihareupeun raja jeung rakyat. Pas Guruminda nembongan wujud aslina, sakabeh jalma kagum. Cahaya wibawana matak saha bae tunduk. Raja tuluy sadar yen anjeunna geus salah. Purbasari teu tela putri nu bager tur pantes jadi ratu. Akhirna Purbararang ngaku kasalahana jeung meunang hukuman. Raja menta hampura ka Purbasari, Purbasari ngahampura sadayana. Tuluy Purbasari kawin jeung Guruminda serta diangkat jadi ratu di Pasir Batang. Marentahna adil, nagara gemah ripah loh jinawi. Mung sakieu anu kapihatur ti abdi, mugia masing ageng manfaat jang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.